Go. Yang sadayana kumaha damang abdi namina Siti Rosada bakal ngiringan anjeun babaraha menit kahari. Kabeneran dina sareng Jumat ieu rencangan abdi marda geus aya di lapangan Sempur Bogor. Pikeun nepikeun informasi ngeunaan kaayaan lapangan Sempur Bogor dina siang ieu nya abdi bade nyanggokeun eta ka marda di tempat. Abdi Siti Rosada di dia abdi ningali lapangan Sempur Bogor anu rame pisan. Di dia aya budak sakola nu olahraga. Hayu urang ningali aktivitas sadayana jeung ngawancarakeun salah sahiji narasumber. Video. Sakedap abdi bade wawancara KTT. Anjeun namina saha? Nami saya Ripasian Hadi. Anjeun kelas berapa? Kelas 2 SMK. Mun wae aktivitas di dieu teh? Bukan sampah. Kegiatan di dieu mangrupa jogging, karate, jeung dipake santai. Pas nunggu. Tempat ieu mayar apa henteu? Teu mayar, soalna di dieu teh tempat Bayar parkir. aya naon tempat wae di dieu? Aya area tempat ulin budak, aya taman pikeun santai. Hatur nuhun ya teh, sikap sabitu wae.